الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Ngomong teh teu balener. Ngomong A jadi B, ngomong B jadi C, ngomong C jadi D, eta baheula gos itu. Kebenaran sehingga masyarakat teu percaya jasa ka kepemimpinan Quraisy. Kafir-kafir Quraisy teh ngomongna teh kos kitu, jadi lamun A teu A, lamun B teu B. Jadi lain di mulut, lain di hati, teu pas zahir jeung batin sehingga omonganna teh pinuh ku bohong. Mantap diinstruksikan ku Gusti Allah wa iza qultum fa'dilu, di mana anjeun ngaromong boh urusan hukum atawa lain hukum sing bener ngomongna, sing lempeng ngomongna fa'dilu. Cenah ieu mah ngomongna jeung dulur walau kana za qurba, nu diomongkeun boh manfaat ka dulur, boh madarat ka dulur bejakeun, sing lempeng ngomong. Kos kuari orang sing lempeng ngomong sih hade. Haram bejakeun, halal makruh sunah mun jadi kiai sing lempeng omongna. Ulah eta aju kos kitu teu bisa ngomong cau. Wah, dur. Kredit haram sia. Nasa geus jelas, patul buing geus jelaskeun. Dina ikhlas waktu geus jelaskeun hiji nu meunang kredit teh di mana-mana cash jeung kredit akur hargana atau kredit tanpa nerima cash eta halal. Adapun berbeda berarti dua akad atau dua harga riba sia kos kitu teh. Aya beun datang ge ieu. Angga ngomong sia haram. Kiai aya motor bagus sih, jangan kiai bae pakai bae. Motor naon? Motor Mio. Menang naon tuh? Menang kredit tapi kukulan ke dikreditkeun mah jangan kiai bae. Oh masalah sih. Emang rada butuh sakieu teh. Enggak masalah. Enggak masalah geus. Nuhun be nuhun. Kudak kredit haram. Ya, jadi da kurang jelas budaya kecuali lamun butuh. Butuh-butuh teh enggak masalah lah, sakjana teh aja emang eta Allah ge mau ninga ieu. Gitu kan. Kabelah deuna datang deui kiai. Ieu ge aya mobil ye tenden mah di mah kiai kula nu oh. Kiai, sebenarnya kredit haram apa halal sih? Nya, nya. Sebenarnya ini sebenarnya can jelas sakjana teh lah. Ai butuh-butuh amat mah geus halal bae lah. Kiai terenggesan jadi kiai dah. Bener bae. Aja nu ngaji ngeusan pan. Ngeusan. Sia lamun disogok ku pamarentah haram. Haram. Duit pamarentah datang ka sia sogok karena haram. Sia jadi mui disogok. Nyogok kaen jadi muina haram sia ka babawa ge ke akhirat sia. Sing ada sia dek jadi PNS sogok haram sia. Emang kumaha gitu. Awas ya. Iya ge kiai kampanye dibere eta kan sogok karena haram. Kiai kulan. Ieu di kampanye petilu. Aju. Ieu mah kiai mah asal datang bae ngadoa lah geus masalah. Teu bisa henteu mah kehadiran kiai mah dibutuhkeun. Alhamdulillah. Didele 5 juta. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Hidup P3. Hidup. Si kiai kunaon? Bego ya kiai. Tah, kabelah dieuna teu sogokan ge ai kira-kira ngalancarkeun masalah. Demi kemaslahatan umat. Eta regesan deui kiai kos kiai. Teu jelas. Eta kiai baheula tokoh Quraisy teh kararitu da watak wa idza qultum fa'dilu, di mana ngomong mane sing lempeng sing bener. Datanglah partai Golkar ngomong, insyaallah ngadukung
Golkar dia tuh temapan ngaranna ge partai kadalon teh mah. Insyaallah lah pokona. Mun nya Kiai bantuanan, atuh masalah. Salaman guriwel. Datang deh Demokrat. Ieu mah Kiai bantuan doana. Insyaallah tuh Demokrat deui kan kuari keur ngajabat kan presiden ke presiden Demokrat kan. Insyaallah geus dibantu lah. Salaman guriwel 2. Datang deui ti PKB. Wah tuh PKB makan partai urang kan NU. Atuh deuk ka mana deui? Manya kudu urang kudu kaluar ti ka NU-an. Ulah kajen kuku mage tambah imah urang tetep bae urang dukung bae ulah deuleu calegna nu penting imahna. Oh iya bener mantap insyaallah guys guriwel 3. Datang deui P3 we kumaha teh Kiai tuh P3 mah pan emang tiba heula tah mah tuh. Waktu lamun teu didukung P3 deuk kumaha? Jadi emang kekuatan Islam aya di P3. Nu mantaknya nama make bintang P3 naon kar Ka'bah da eta teh lambang sebagai lambang Islam. Wah teh guriwel deui 4. Kiai nusa beneran dek mana sih Kiai? Teu bener tak Kiai, teu bener. Eta teu bener tak Kiai hampir rata-rata. Aya nu beneran kok ndek milih kita Kiai. Waalaikumsalam. Ieu teh nanti Golkar. Oh aing ngadoakeun ngan kula mau milih. Emang kunaon sepel aing ka Golkar. Beneran moal milih. Datang deui Ivan. Waalaikumsalam. Ieu partai moal milih. Muhammadiyah menyain kudu dukung Muhammadiyah. Hatta Rajasa Muhammadiyah kayak moal. Kayak kasih henteu moal ngadukung moal geus moal. Datang Demokrat. Mau Demokrat keracak-kacakan. Moal ngadukung. Henteu cuma ieu mah bingkis. Bawa tadi tuh moal aing mah moal geus moal. Moal teh moal geus. Assalamualaikum, iya P3, iya partai Islam. Wah, Islam cangkangna doa. Dibaheula. Ya hasil mana? Hasil P3 Islam poin mana? Nu geus hasil tu nyana. Moal aing mah konsisten tak Kiai. Di berenduan kabeh. Di berenduan ku berbagai partai ku jelema-jelema. Hajeun ieu mah di berenduan moal kabel kieu pae ieu. Nyana pae aing pae. Deuleutkeun ke di akhirat. Eta teger tak Kiai resep tah urang anu kos kitu tah. Ye, atuh aing masalah ku Allah bae mah. Ku jelema mah janyana ge paeng ke. Aing pae mah jaing mah disumbang embung ku nyana. Dahar aing nyana. Jaing mah tani aing mah dagang. Yeuh. Nu pae ge sok mere selawat ka. Yeuh. Kiai aja babalempatan ka nu pae. Ye. Atuh si budol 5 panetan nyolateun mah jadi boga leutik moal rek nyolateun deui aing ka nyana. Atuh deuk kira aja sakali nyolateun mah. Endahan ngancam moal disolateun deui sia ku aing. Ya, lupa ya terus sekali doang sholateun nah. Ancam-ancam teuing ge atuh. Aduh, masyaallah. Ieu bab sholawat teh anggeus-anggeus. Ku Muhammadiyah mah sholawat teh pajar mayar nyalateun lain. Sholawat teh kifarat fidyah. Jelema teu salat sataun. Eta teh lam tukdo walam tufda teu bisa dikodoan salatna teu bisa dipidyahan kama qala Syafi'i menurut Imam Syafi'i teu bisa teh kos kitu teh di luar mazhab Syafi'i bisa Hanafi tukdo atau tufda bisa jadi urang nyokot ayeuna ka mazhab Hanafi masalah Imam Subki ngajelaskeun sok kodoan bisa pidyahan bisa satungtung madzhabul arba'ah bisa mantak naon atuh ya satahunnya na teu salat sapoe 5 lantaran mazhabna Maliki atau Hanafi pan witir teh fardu jadi genep ditungna geus sapoe-sapoe genep liter kalikeun satahun tah eta teh lain mayar kiai jangnya anak keneh bikeun deuk ngagunan deuk anu nyalateun deuk henteu pokona mah eta mah bikeun bidiah ngaranna untuk Muhammadiyah cenah umat kudu dibayar bae nyalateun ge. Wah mah bersih sakeuna teh. Ikhlas. Soekeun seungeut sia ku aing sia. Ikhlas di mana horeng sia. Tah. Jadi eta mah fidyah ngaranna. Mentek lain masalah gede jeung leutikna nyana tinggalin salatna sabaraha. Acan moal dipidyahan deuk dikodoan atuh. Masalah. Ngondang santri nyana teu make pidyah masalah santri mah geus cohon ganjaran ngan mobil bayar lain pidyah tah mah apang mayarkeun mobil tah mah atuh baja kudu leumpang ka ditu masalah tah ulah dikaitkeun tah mah urusanana teh pidyah tah mah kos kitu
loba nu bae lumayan sakieu ta ieu wa idza qultum fa'dil sing bener ngomong sing bener hukum atau lain hukum benerkeun lurus sakumaha kamistianana kacocokanana ngeunaheun geura ge bakalna hampang mun jadi ustad jadi kiai tadi pakai karesep ge moal kebal kiai eta mah tolol kunaon gitu aing ngajak embung itu ngajak embung yang ka mana cenah lupa tagas ulah diararajian hei aing mah hayang diajan ku sia udah teger jadi kiai Allah saya mah ngaji sorangan aing mah jeung Quran duaan ngobrol jeung Allah ayo sia Allah sia aing mah jeung Allah bae itu terus beuh nu ngaraji ulah diajan teh jelema kos karara itu teh tepuguh nya nama ieu moal itu embung menyet cenah hirup bermasyarakat hei aing mah masyarakat keunean yang ti Allah aing nang ti juri mah teu hayang beres geus kebal-kebal seungit kebal-kebal bahasa gitu kieu eta je benernya keran hukumna Al-Qur'ana mulai aya deui nu ngaji neuk naon sia kade neuk ngaji cek pan kamari jadi ulah-ulah lah neangan sajen dihareseun kiai bae ayo di aing mah tetep rukun wudu genep-genep bae di aing mah wajan kok kumaha aing mah moal kudu luntur aing mah genep-genep bae oh kadenge mah di itu dudu Golkar mah titah 7 nya nama so kiai bari ka partai kiai ka partai ngadukung bebeneran seungit saat eta dikondisikeun ku kandidat ngaji diberean duit ngaji rame maca sholawat ge apeng-apengan kabelah dia nanya nangis ke kantor geus urusan masyarakat ge boga pikiran teh mah kiai meureun nya deui teu beres ya kiai urang mah angkona jangan ngaji nahi aya duit ngaji duit teu ngaji jajan mah kos kitu ngajina cenah ngomongkeun Golkar bae Golkar hebat segala anu hebat teh puyeng ieu teh urusannya mah ka hukum-hukumna mulai bau sakedeung kege jelema nu konsisten mah sakedeung ditinggalkeun engke mah dibutuhkeun deui sebab naon lauk butuh cai nurani butuh kebersihan cok lah di bala kiai anu ancur di partai daek masyarakat gaji kanjana tek saja anjing teu aing mah ulah deulekeun di Serang di Pandeglang di Tangerang anu ancub-ancuban di partai nyaan ngagelok hatena lain ngaluhurkeun ayat Al-Qur'an ngaluhurkeun kandidat jeung parket moal kebal jadi kiai moal kebal intaha wis tutup apakah kiaiana si wong RS teu hayangan masyarakat embong kunaon sia teu ngaji nyaho sanget ngaji baganjaran ganjaran nyon teh emang kunaon atuh ngajina kos kitu teu hayang isu penting mah ngaji emang kunaon deuk dibere duit teh nah teu daek ngaji sih kos kitu ngaji bah supaya orang menang hidayah tanpa aya dorongan ti duniawi ndek nempo mata hate ka alam akhirat geus nunuduhkeunana ge kudu geus nyaho ka akhirat ulah dicampuran ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim ku bangsa ilmu jurig-jurig du kaskararitu hiji be Allah lillahi ta'ala ngeunaheun sebab fitrah nama suci aing hayang salamet kieu ge aing tukang judi tapi aing pan embung aing paeh kudu keur judi ngaji aing tukang mabok tapi aing embung paeh kudu dikerekebang ke di akhirat ngaji aing tukang maling aing tukang ngaji nyana neangan kemurnian ketika kapanggih murni oh ya ngaji terus judi terus encan waktu nancan kakarak nampung bae jadi terus salah je wa iza qultum fa'dilu walau kana dza qurba mamang calon kan ieu mah hampura kula embung sumput salindung besi engke pajar jadi kula mah tetep bae lantaran mamang partena Golkar kula mah belu jasa kan ka Golkar jadi kula mah moal bae terang-terangan walau kana dza qurba sanajan dulur nundek calona enten teu bae sia dulur bae teu ngadukung lain masalah kos kitu masalahna kan patalina jeung ka akhirat sakali ngadukung di dunia kan di akhirat engke bakal dikieu-kieukeun ku malaikat ini dukungan terhadap Golkar tanda tangan siapa ini
kulakan embung ke di hareupeun jelema masa kiai ngadukung Golkar masa kiai ngadukung eta mentong daripada eta jago membung sanajan ka dulur ieu mah nya terus terang moal eta tak eta hebat tah lamun geus kitu walau karena zakul terang-terangan geus henteu bae jadi nyawan dulurna ge ulakan dulurna mere ongko cek dulurna sia teh siga dukung teh teu gaing puyeng aing jeruk dikiriman bae segala apal tapi kadengena dina kadengena aduh puyeng aing geus kana ge puyeng nu dulurna puyeng lantaran teu jelas datang gadinya ngarokok biasa ngobrol ke balik ditanya emang teh ngadukung untuk temu formalitas bae tolong teh coba teu terang-terangan ongkos dibere jeruk dibere tapi henteu ngadukung teh eta konsisten moal beres fa'dilu sing bener hese jasa tak urang kos gitu hese jasa tak kos gitu lumantak dina masalah insyaallah baik kan di Batul Muin dijelaskan urang diondang ku babaturan urang kemudian urang moal ka ditu patali jeung boga kegiatan atawa naon tapi tetep urang make insyaallah bohong berarti mun moal ulah make insyaallah bebeja asana moal bisa hadir kula ka ditu geus teu kudu make insyaallah ai insyaallah mah antara endeu jeung teu asana insyaallah ka ditu kula bakal ka ditu ai dina waktuna henteu masalah tapi lamun geus jelas moal ka ditu bakal insyaallah nah ieu insyaallah bakal ngancam ka nyana moal bae geus teu tatangga ngariung penting ngariung yang ka ditu penting waduh moal bisa emang aya naon nonton bola di TV kula para rego tan pan ustad ieu nu bakal mimpina waduh hoki sa final ati kumaha ieu ngariung ieu kan tujuna kumaha mun dikapetingkeun atau tas asar ieu hoki waduh kesempatan emas aja ya ustad bego tapi di satu sisi bego di satu sisi terang-terangan eta ustad hebat berarti eta ustad daripada kita penting tujuna di imahnya ka ditu pimpin insyaallah guys waktuna henteu emang memehna ge moalinya na insyaallah geus lah aya nu sajen ieu aing mah geus ieu le final cenah ieu magister waduh pada jasa ieu eta tolol nah etalah fa'dilu walau kana dza qurba bejakeun sabenerna ngomongan teh ulah sumput salindu ngeunaheun kadengen haram halal sunah meunang henteu meunang jelaskeun jadi jelas kiai ulah ieu tolak tilu tolak tilu mah tuh kira-kira mun tolak tilu jadi hiji apa jadi tilu sih ari surahan guru mah tolak tilu mah atuh bain kubro tilu tama teu bisa dirujuk deui tapi ari pamarentah mah jakuari mui segala tilu teh jadi hiji malah lamun nolakna bari marah mah teh jadi kitu ja aja menurut kiai kumaha nyanya cekeuna teh ja atuh kumanya cekeuna kira-kira atuh lamun cek kiai mah baheula tilu mah tuh tilu bae ejak pamarentah mah hiji cekeuna malah mah teh jadi aja keputusan kumaha nyawanya keke geus kesal halo gak kula balik lah tuh ya gitu tuh saya balik lah isu ka dia lah kayak dipikir-pikir lah ku mama hebat ta mama jelema mah isuk dah datang waalaikumsalam jajah ya eta babawa naon tadi pengkolan mau jeruk segala apel wah mantep ya mayu pas kieu nanyakeun nu kamari teh kumaha tolak lah atuh geus bae ieu mah jadi hiji bae lah sia mah jeruk ka dieuna barang di asan teh jeruk dah asem tilu jadi tilu emang kasem jerukna yang kiai kumaha sih nu sabenerna ieu kiai geus bae pamangginyana di kitab bain kubro tolak tilu adapun kebenarannya lapor kamu jadi hiji tanggung jawab mui ulah bingung
dia nanya kain tilu deknya kan itu hiji tinggal terserah sia dek itu tak percaya dek aing aing mah tilu bae pan bisa akur ye pokoknya teu akur ya pokoknya aing mah make kitab tolak tilu bae cenah pemerintah ngajarikeun hiji tanggung jawab jalan ke sabondroyot jeung sia ka ditu los aya sia daek dihukuman zina make ka dituna lain ieu mah kan nolakna teh keur marah cenah pemerintah keur nolak marah mah teu jadi emang aya nolak teu marah gitu kudu jai macan ngajaran jelema nolak teu marah jangan nolak maka bae keur marah lamun kos kieu mah cak salakina sia teu bisa ngahiji jeung aing gas jatuh tolak tilu aing ka sia kan keur marah jamual aya kieu engkau aku sayangi tetapi sebetulnya situasi dan kondisilah yang harus berpisah walaupun engkau ku sayangi tetap bari dicekal kurang engkau ku tolak ya siapa majikan isi kenal gunung kia ya bari dicekal bari ku tolak bola ya datang ke neangan ke Irak ya mulai ke Baghdad mulai ya mual pasti nolak mah keur mana nya sia kakarak sakitu bae ge emang udah deui awewe parang sana di Lampung tengah badag meureunanan ayo mabur sia keur marah moal aya neng keur ngeunaheun di dieu mabur we ka ditu eta teh lain surahan kula lain surahan Imam Syafi'i mana aya jelema nolak teu marah kok kuari jelema marah nolak teu jadi heran aing mah heran tanu mata ke geus pas ini kuari mah nanya ka kula ka mama ye tilu bain kubro gas teu bisa balik deui kecuali ku muhalil neangan Haji Pendi daekeun nya jadi muhalil geus beres geus lah pokona ku Haji Pendi mah selesai urusanna urusan permuhalilan nyana lamun nanya ke ditu ka ditu ulah bebeja ka dieu geus ka ditu beres urang jadi ngeunaheun plong itu kayaknya jadi intinya itu geus fa iza qultum fa'dilu walau kana dza qurba sadajan kadulur waduh ikan alo aduh lamun disampaikeun ieu kumaha alo lamun teu disampaikeun ieu kumaha aduh ya terjadi seperti kos kieu ye sampaikeun apa adanya geus beres geus kos kitu sanajan dulur sampai wa bi'ahdillahi aufu tohonan kumane sampurnakeun bi'ahdillahi janji-janji Allah ente janji ka Allah dek nazar sok tohonan ente sumpah tatadina sok tohonan sesuai jeung aturan-aturanana naon anu ku ente diucapkeun perjanjian-perjanjian ente na ieulah kudu ditohonan sampurnakeun na ieu nu opat laranganana sangat samat mentak dijelaskeun zalikum wasukum bihi la'allakum tadhakkarun zalikum isyarakan lain opat nomor kahiji wala taqrabu malal yatim nomor kadua wa uful kaila wal mizana nomor katilu wa idza qultum fadilu nomor kaopat wa biadillahi aupu ditambahan jeung nu tadi nu 5 jadi 9 ieu bakeur nu opat bae la'allakum tadhakkarun supaya anjeun eling kapituturan jadi nyaho geus sanggeusna nyaho dipake urang teh ngaji tina teu nyaho jadi nyaho sanggeusna nyaho kuari diamalkeun etalah buah ilmu makos kitu al ilmu bila amal kasajarin bila samar ilmu teh diamalkeun kos buah tangkal buah buahan-buahan paling pakai nyuhan kunti anak dinya teh buah wa anna dza sirati mustaqima fattabi'un
Kangjeng Nabi Gusti Allah ngajelaskeun wa anna haza jeung sanyana ieu nu ku kaula diparentahkeun ka anjeun Muhammad titah dibejakeun ka aranjeun kabeh wahai para kufar Quraisy. Nu 9 5 jelas 24 samar sirati agama kaula mustaqiman aja lurus tapi tuturkeun agama kaula urang titah nuturkeun agama nu dibawa ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya titah wa anna hadza sirati ialah agama kaul Islam pakai aturan modal tadi mustaqimah lurus patabeau tuturkeun nomor kahiji tuturkeun alla tusyriku la musyrik nomor kadua wa bil walidaini ihsana tuturkeun sing hade ka indung bapa nomor katiluna ka anak ulah dibunuh rapi-rapi anak ulah sieun teu kaparaban lantaran nahnu narzuqukum wa iyyahum nomor kaopatna wala taqrabul fawahish kaharaman zina maling judi jeung sajabana jawab jeung deui wala taqtulun nafsallati harramallahu ulah sok ngabunuh awak-awakan harta yatim pelihara nu rapih datang ka manehanana bisa ngurusan kana harta sorangan timbangan jeung tiktakeranana sing rapih di mana orang meuli jeung ngajual nate supaya sesuai jeung aturan-aturanana di mana ngomong kudu blak-bakan aturan benerna ulah aya nu sumput salindung kobo patali jeung hukum mah sanajan kadulur nomor ka-9 wa biahdillahi au putohonan secara sempurna janji-janji ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah iyalah wa anna hadza sirati iyalah agama kaula cak Kangjeng Nabi ti Gusti Allah fattabi'u tuturkeun eta tuturkeun Islam ulah make aturan-aturan lain Islam wala tattabi'u subula ulah rek naluturkeun anjeun kana jalan-jalan anu paberencai patafarraqu bikum engkena jalan eta teh bisa mecah belahkeun ansabilih jauh tina jalan Allah ulah nuturkeun agama Yahudi wala tattabi'u subula fatafarraqu paberencai engke wala tattabi'u subula ulah nurutkeun Nasrani fatafarraqu paberencai engke wala tattabi'u subula ulah nurutan kitu Katolik fatafarraqu ulah nuturkeun Buddha Konghucu Protestan dan lain sebagainya fatafarraqu anjeun bakal paberencai misah jauh ansabilih ti jalan Allah ti jalan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kangjeng Nabi keur diuk jeung para sahabat Kangjeng Nabi ngagarit di taneuh khatta lurus Kangjeng Nabi ngagarit sahabat bari ngalikeun kabeh cak Kangjeng Nabi wa hadza sirati ialah jalan kaula lempang cak Kangjeng tepung kalpengko idareulekeun ku sahabat ku hari Kangjeng Nabi njieun deui garitan-garitan khututun katsirah garit cep ti dieu ka dieu belah katuhu digarit-garit belah kenca tinu tadi teh digarit-garit loba jadi goba gurat-gurat teh tinu lempang teh ka katuhu digurat-gurat ka kenca digurat-gurat ku Kangjeng Nabi cek Kangjeng Nabi hadhihi subulun ieu jalan-jalan belah katuhu ieu ge jalan-jalan belah kenca ieu ge jalan-jalan ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaiha tiap-tiap jalan aya setan anu ngajak ka dinya sing hade cak Kangjeng Nabi wa hadza sirati ieu jalan nu lurus agama Allah ieu jalan-jalan anu diajak ku setan naon asina Yahudi Nasrani Konghucu Buddha Protestan jeung agama-agama bid'ah rapat dan lain sebagainya nah ieu nu kenca wa hadhihi subul ta'umul yahudiyah wal majusiyah wan nasraniyah wa sa'iral ahlil milal wa ahlal bidah wa ahlad dalalah min ahlil ahwa wa zulul furuq kabeh tateh bangsa anu kaluar tidak aturan agama Allah Subhanahu wa ta'ala
Ada Kanjeng Nabi, ya lurus bahwa hada sirati mustaqim. Tapi tuturkan ya. Geus moal kebal urang hirup di alam dunia tinggal nuturkeun aturan Al-Qur'an bae. Tinggal nuturkeun aturan Kanjeng Nabi bae. Anu geus diijtihadan ku mazhab tuturkeun mazahibul arba'ah. Cak mazhab menang, cak mazhab teu menang. Geus ulah hese-hese. Tapi kan di Indonesia mah hese lantaran misah antara aturan negara jeung aturan agama. Keun bae. Nyana-nyana atuh aturan negara, urang-urang aturan agama. Satungtung urang bisa make aturan urang, wah teu bisa. Nyanggakeun sadaya-daya kanyana. Ya emang teu sinkron di urang mah. Tah ku ngadirikeun agama, ku ngadirikeun negara di luar agama, ge geus kena sanksi. Nu mantap. Engke bakal disidangkeun ge kiai-kiai ustad-ustad di akhirat teh. Ketu ngomong-ngomong acan mah ieu bakal bahaya. Komo haju ngadukung mah cilaka luar biasa. Sarua jeung teu percaya ka Al-Qur'an, dirikeun negara sesuai jeung Al-Qur'anul Karim. Mata lawan kan geunah. Perang masalah Qur'an mah kos kitu. Cenah pae syahid. Cenah urang eleh, lu masalah nu penting syahid, menang luhur agama. Wah, ku perang mah pohara jasa. Tapi kan eta urang keur carita jeung Quran, tapi di lapangan mah pan lain deui ka dituna. Ditanya, "Sia daek perang?" Di majelis waktu adu, "Siap." "Siap perang, siap." Datang ka lemburna, "Sia mun perang daek." Kayak eulah. Tanya di nu belah ditu. Tadi sia di ditu mah siap perang, siap emang perang. Ah, teu lah. Urang mah can kawin aing. Belah itu tadi siap perang, siap. Siap. Tanya, siap perang. Teu sih. Emang gua kreditan jangan geus. Tanya nu belah itu, siap perang. Siap aing mah. Bener. Wow, bener. Emang gua gitu. Hutang sabeulit hulu. Mending perang aing lah. Masyaallah. Kita jelaskan ku Kanjeng Nabi. Awas. Kanjeng Nabi wa alla hadza sirati mustaqimata ialah agama kaula lurus fattabi'u tuturkan baik bernegara berbangsa beragama ulah keluar fattabi'u wala tattabi'us subula ulah nuturkeun aturan-aturan jalan-jalan turukul mukhalifah nu nyalianan kana agama Allah fatafarraqa bikum an sabili ente bakal papisah tina jalan Allah zalikum wasaqum bihi yalah perintah Allah la'allakum tattaqun supaya anjeun salamet tina neraka tuturkeun Allah tuturkeun Kanjeng Nabi tuturkeun agama Allah. Urang hese di Indonesia nuturkeun agama eueuh hiji poin anu dirancang undang-undang secara Islam teu aya. Komo dibalikeun jadi negara Islam wah ada kiraha geus kajen tah mah urusan nyana jerahkeun ka nyana lain teu saeutik lain saeutik kiai nu di MPR nu di DPR pusat dan lain sebagainya Habib ge ambalaya nyana tanggung jawab geus di ditu urang mah pakai bae aturan Al-Qur'anul Karim sabisa-bisa urang nungguan pae moal kebal deui urang pae mantak beuki ka ditu ibadah teh beuki embung kumaha sebab naon hese ngalengkah dik nyaritakeun ieu nu lurus bertentangan jeung negara ieu bertentangan jeung negara wabeh lamun urang dicaritakeun nu sabenerna bertentangan jeung negara cari selamat orang geus bae sakadar nyampaikeun ka belah dieuna ibadah ka Gusti Allah mantap loba nu caririk ahli-ahli Allah ti penting caririk ahli-ahli Allah teh loba nu kudu diceungceurikan masyaallah ka dieu mentok ka ditu mentok ka dieu mentok lain teu nyaho amar ma'ruf nahi munkar ka dieu mentok ka ditu mentok ka dieu mentok ka ditu mentok deuk kumaha urang aya bar bae ge bar endeuк amar ma'ruf nahi munkar bar bae hese berhadapan jeung polisi melindungi urang lapor ka bupati melindungi atas nama negara demokrasi liberalisasi tidak usah saling mengusik ente bae nyana bae deuk kumaha urang dihareupeun ka aturan negara sumodal kos kitu padahal di lingkunganna mayoritas Islam negara urang teh di luar negeri mah terkenal negara Islam
urang teh lamun nyaritakeun Indonesia di luar negeri negara Islam. Negara Islam teh artina mayoritas Islam sehingga demokrasina teh leungit negara Islam sebab terbanyak di dunia Islam Indonesia. Ketika nyaba ke Indonesia, orang Baghdad nyaba ke Indonesia, Iran nyaba ke Indonesia, orang Mesir nyaba ke Indonesia, wow Indonesia hebat amat ya negara Islam. Barang deuleu pangheulana nu kadeuleu di bandara susu. Weh, mantep ya cek orang Iran. Mantep ceknya nanti ya. Keluar ping-ping embalaya. Wow. Langsung naik ke hotel. Menu-menu disediakan, macanya di samping menu makanan aya menu biwir. Waduh, aya aja. Oh iya, kurang di hotel teh ya tingkat 1 tingkat 2 mah masalah nggak tingkat kadi itu kalau waduh teu make sempak deh sial kadeuleuan jasa kadeuleuh waduh garikelna awak teh sakumaha waduh ieu hirup udang sare hudang gawe sare hudang gare sare hudang gawe kitu bae datang ka ira liyuqbo ajalum musamma datang ka aja kabeh geus aya dokumena ajal urang dek dipiheulaan ku gering heula dek henteu dek diberes sugih atawa susah geus ngabogaan dokumen ajal kabehan ngan eueuh nu nyaho satungtung rizki urang aya keneh nu bakal asup ka jero beuteng berarti can datang ajal urang sakitu bae ke di mana-mana geus eueuh rizki urang seep ajal urang datang jadi berarti ieu urang teh hanya menyempurnakeun ajal sare ti peuting udang ti beurang gawe ieu teh hanya muru kana ajal urang teh keur nyampurnakeun ajal tinggal sabaraha deui nu jelas nu geus umurna bangsa 60-70 moal kebal deui dijamin moal bae geus nu mantak teu layak aki-aki kudu ngabonceng si embak bloon teh mah aki-aki teh nyaho ka kuburan teh mah si aki-aki nurug cupu teh mah budak pantes aki-aki kudu nonton TV keneh bae teu pantas geus deket jasa ka ajal nyana gesok ngomong babaturan mah geus paraeh kabeh tinggal kula doang nyana geus ngomong kos kitu tah kos kitu mah sadar tapi nyana teh sadar mun nyana ngalobakeun maksiat keneh mah boloon ka aki-aki atuh ge mah si aki-aki make HP mah boga opat keneh tolong tak aki-aki ya Allah pakai SMS-an keneh aduh aing garetek gadegen lagi aya aki-aki SMS getek ya Masya Allah karim nungguan ajal liyuqdo ajalum musamma paeh ketika datang ajal paeh khurujur ruh anil badan ruhul hayat keluar ti awak paeh apa geus an datang kadinya hehe summa ilaihi marji'ukum jaga beres kiamat bakal dihijikeun ka Gusti Allah geus hiji di mahsyar teh dek dinaonkeun summa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun Allah bakal ngabejakeun hiji-hijina pagawean urang waktu urang di dunia ih sararieu biasa sing hade biasa sing hade jasa cenah kiai asana kula mah keur ngora loba jasa dosa asana moal dihampura hehehe blonta nu kos kitu tah blonta pangeran urang mah beda jeung pangeran Kristen pangeran urang mah beda jeung pangeran Yahudi pangeran urang mah beda jeung pangeran Konghucu Buddha Hindu pangeran urang mah Allah nu sifatna Ghafurur sangkirang loba dosa apan pangeran maha Ghafur Ghafur teh hartina wazan paulun cek tukang ngaji mah segat mubalaghah maha hampura
sangat ngahampura. Sabaraha dosa sia sakolong langit hampura ku aing pan aing pangeran. Tenang. Tenang. Aduh cenah baheula ngadu koprok ulah kakarak jadi tukang ngadu koprok bandar koprok di hampura. Aduh cenah tuh kuari bandarna teruskeun bae si blon meureun. Tobat asal tobat ka Gusti. Nu mentek nu bahaya mah mutuskeun rahmat eta tah. Ulah ngalamun bae di imah dosa aing mah gede jasa ya terutama maling lah sana aing mal di hampura deuk maling di bae. Eta blon da jelema. Inna rahmati wasi'at kulla syai. Inna rahmati sawaqat. Rahmat kaula ngaleuwihan tina seluruh perkara. Rahmat kaula geus teu heula. Urang mah boga pangeran teh Maha Ghafur. Asal urangna tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ketika urang mabok baheula, pernah zina baheula, naudzubillah min zalik. Bogo judi mah di mana aya topeng, lenong di dinya urang main koprok. Dinya urang main dadu rolet jeung sajabana. Nah, kuari barang ngaji teh pagawean aing kumaha yang ke di akhirat asana aing diputer-puterkeun ku baheula. Nah, tobat ka Gusti Allah. Ketika urang tobat astagfirullahalazim Gusti, ampura dosa abdi baheula. Hiji abdi sok main koprok, main dadu, main rolet. Aduh, ampura deres mun menang melehan bae Gusti. Daya teh tobat. Cak Gusti Allah. Ari Pak abdi nyahoun hamba kaula anallahu robban. Bahwa nyana boga pangeran nu ngaran Allah, nyana keur mentah hampura ka Allah. Aing teh ya cak Gusti Allah. Berarti nyahoun nyana ka pangeran nu bener aing jeung aing teh ya Maha Ghafur. Geus, hei hamba kaula, kaula ngahampura ka anjeun. Geus, dosa anjeun koprok, dadu, rolet, judi deung sajabana dihampura ku aing. Beres. Sorga. Ya Allah, aya lenong main deui. Aduh, cek Gusti kamari geus tobat gaing main deui bae blon teh budak. Blon teh budak menang. Minggu malam Minggu judi, malam Senin tobat deui ka Allah. Astagfirullah. Astagfirullah. Alazim Gusti. Oh, nyahoeun nyana. Boga pangeran nyana ngaranna Allah sok ngahampura kuari sia keur menta hampura ka dihampura kuari. Geus. Salamet malam Kemis judi deui. Aduh cek malaikat kamari judi kuari tobat mari deui judi tobat deui. Ah tetep aing memang tugas nulisan bae. Nulisan bae nya mah tuh. Tetep bae 10 kali. Maksiat 10 kali tobat dihampura bae Gusti Allah mah. 100 kali maksiat 100 kali tobat dihampura bae ku Gusti Allah mah. Beda jeung ka urang. Urang boga salah kaki jahit minta hampura. Dihampura ku ulah deui nya. 2 kali nyieun. Sia kabarieun salah kuari salah deui bae. Teu hampura deui ku mah hampura. Geus awas tah nista maja tinggal hiji deui sia. Awas ya geus maja sia ieu. Ka dituna tinggal ka mana ya tatas maja. Aduh, barang nyieun salah deui ka 3 kali. Gas, endit sia. Angkat kaki sia di imah aing. Boro-boro ka batur ka anake. Indit sia di imah aing. Tak ada ampun bagimu. Wah. Pohara. Gas, aya teh hayang ngadenge jeung teh neuleus sia. Gurat batu datang ka detik ya. Endit sia. Eueuh hampura. Urang mah kos kitu. Urang mah kos kitu sebab ku nafsu ka Allah mah lain. Urang geus bobolokot, ku mabok, ku zina, baheula keur digawe di pabrik sok nyokotan sapatu sabelah. Oh, sabelah panai 2 mah gede, sabelah mah diasupkeun ka dieu teu gajangan. Isuk aya kaberan kencak kabeh nyokotna. Teu bisa dipake.
Ya Allah tobat ka Gusti tobat dihampura. Jadi urang boga pangeranana Ghafurur. Alhamdulillahirabbil. Asal tobatna beneran, taubatan nasuha, tubu ilallahi taubatan nasuha. Maka syarat hiji nadam kaduhu. Nomor kedua ikhlas nyabut tina maksiatna. Nomor katilu azam alla yauda. Ngazam moal balik deui. Salamet geus. Mendak lamun teu kitu disebut tobat sambal. Suha mal deui. Ayo lada jasa. Ayo. Isukan aya jengkol ngora, sikat deui. Tobat sambal ngaranna. Kos awewe ngalahirkeun ngomong deui. Anu ngomong deui ge biasa. Menang 40 pe huhahe melendung deui. Tobat sambal pas gitu kan. Aduh, masyaallah. Dihitung-hitung teh geus 14 anak. Eleh kotok ngileungleup. Tuh masalah sih. Katerusanana ieu. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu 'alaikum hafazah. Berarti Gusti Allah teh maha luar biasa lantaran ilmu gaib aya di Gusti Allah kuncina eueuh saurang-urang acan nu nyaho nu ngaheeskeun Gusti Allah anu ngahudangkeun Gusti Allah nu ngalempangkeun digawe Gusti Allah kemudian paeh terakhir ge nu ngamaehkeunana Gusti Allah deuk saha deui atuh nu leuwih ti Gusti Allah yang moal aya nu mantak wa huwa Gusti Allah teh al-qahir anu ngalindih anu maha kuat anu ngelekeun luhur Gusti Allah fauqa ibadihi ngaluhuran seluruh hamba ulah macam-macam Allah nu ngaayakeun ti eueuh apa aya hiji perkara nu aya teh tanpa diayakeun ku Allah moal aya menang eueuhkeun Gusti Allah apa aya hiji perkara lain dieueuhkeun ku Gusti Allah moal aya nu ngayakeun barang nu aya langit katut eusina bumi katut eusina Gusti Allah nu ngaeueuhkeun perkara nu geus aya nang Gusti Allah al-qahir fauqa ibadi sing hade jeung Gusti Allah mah nu ngaayakeunna Allah nu ngaeueuhkeunna Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi anu ngahirupkeun Gusti Allah numehkeun Gusti Allah nyehatkeun Gusti Allah ngageringkeun Gusti Allah nyugihkeun Gusti Allah nyusahkeun Gusti Allah makirkeun ngamiskinkeun menang Gusti Allah kabeh eueuh nu kaluar ti Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibad apa aya nu lain nang Gusti Allah eueuh cenah dokter nu nyehatkeun dokter lagi modal ulah waka kabatur sia dokter sia bae heulanan leglegan Gusti obat teh modar-modar keneh bae nang Allah berarti ulah dikira urang berobat ka dokter lamun urang itibat nang dokter kudu maca 2 kalimat syahadat sing hade nu nyugikeun cenah bos urang bos lage kadang-kadang susah deui teu saeutik nu kamari ieu sugih ku ari susah embungeun jana susah cak Gusti Allah susah sia susah bae gabari di zaman gusuran di tahun 72 mulai tahun 70 hiji asup gusuran ke pasar kemis tanah teangan saukur 75 rupiah murah jasa jelema ngajara ruang meuli simking meuli ponik sepeda teh wah luar biasa tahun sakitu tah kulantaran atuh abah kula mah henteu gusuran atuh kula mah makena henteu ponik henteu simki makena mobil mau sapena nu gede teh bae nu gede teh kadang-kadang mah berat ku sapeda moal mawa sapeda aing geus eta wah kabelah dieuna wah mari motor belah dieuna makin naik harga tanah meuli mobil oi belah dieuna pisan di tahun 80 ka dieu wah eta luar biasa jelema ngajualan tanah
meuli angkot aya nu 30 aya nu 20 hirup keneh nu kamari boga angkot 40 ku ari teu boga sapeda-sapeda aja moal dibejakeun jelema na ge aya ku ari di dieu tadi ge sasalaman jeung kura iya aya ya Allah lalakon harta si gade daekeun jeung hayangeun nya teh eta teh kada teu kuawa susah sia kamari sogih sia turunan Muhdi Bupati Muhdi luar biasa raja di Kabupaten Tangerang moal aya 2 Bupati Muhdi wawasan kahareupna luar biasa sehingga tanu nyieun jembatan Cisadane kemudian di belah dinya teh aya terminal sisi jembatan di dinya aya terminal eta hasil pamuhdi kula keur sakola SD. Begitu datang gubernur Jakarta dicacat ku gubernur. Cak gubernur teh pamuhdi pikirannya terlalu pendek. Ini paling 10 tahun. Kita berwawasan harus 50 tahun ke depan. 10 tahun penuh ini di sini. Jangan di sini cak Leli buat terminalnya. Walaupun enak sekarang 10 tahun bener baik. Nah iyalah gubernur Jakarta sakara. Ali Sadikin. Oh, ulah naik jeung sia mah. Ali Sadikin. Wawasanna luas, oh bener. Tapi di alam, sebab naon? Nyana menciptakan sebuah terminal anu luar biasa strategisna. Di daerah Gondrong Cipondoh asup kadinya, di Pasar Kemis Balaraja asup kadinya. Soal strategi diakui, tapi soal ke depan paling 10 tahun. Baheula kula inget bae istimewa. Pak Ali Sadikin memuji pamuhdi. Sugih pamuhdi teh, eureun. Jadi bupatina pelepas teu kudu dicaritakeun ku ari. Masya Allah keluarga. Terus kebelah dia namun ku kula dicaritakeun ketua DPR Tangerang di zaman harita. Nyaho kula. Kok bisa nyaho? Babaturan abah kula berangkat ke Mekah pada tahun 75. Ngahiji di dia waktu ayah anu nipu di Pasar Kemis ngerekrut jamaah haji Tony ngarana tuh bener nyana katipu berarti tah loba ngajakan abah kula terus supaya kanyana dipapageun make sedan kula ge milu sagala sentelah cak abah teh moal kadinya lain dirarasaan sabaraha puluh manusia nu katipu ku Pak Tony per detik ieu teu puguh tarangna teu puguh bujurna. Abah kula mah jeung urang Tangerang jeung ketua DPR nyana nu milu ka dieu sugih jasa kanyahoan sugihna angkot Tangerang Kalideres Cengkareng nu nyana kabeh di samping nyana jadi ketua DPR moal dibejakeun ngaranna sebab gua geus tarusah aya incuna ku nu ngaji ka dieu seuri bae nyana heuh bener nya salaman tadi ge salaman aya incu si eta naik angkot kuari mah baheula boga angkot kuari naik angkot keur carita harta sugih jasa pat susah jasa kuari nang saha eta nang Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi Soeharto 32 tahun ngajabat luar biasa hartaku jadi korup wah luar biasa nu ngadaharna lainnya rugi amat mana hese beleke hasil korupsinya di sidang tetap dihareupeun Allah di Rabbul Jalil nu ngadahar nu ngalebok lainnya rugi teu otak pikir tah nyana nu di sidang anak nu ngeuna anak mah bakal di sidang deui bae sarua bae namun perjalananna teu beres rugi amat jang pemikiran urang jijah heuh nya aing anu kitu neangan kunaon batur anu menikmati deres mun teu disiksa nang saha eta Allah nu ngakitukeun wa huwal qahiru fauqa ibadi lenser Soeharto jambungeun lenser nang Allah lawan Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi lawan Gusti Allah cek Gusti Allah sia de galawan aing buang kawaraha amat disunamikeun sia ku aing di Denmark nyaci maki Kangjeng Nabi Muhammad di Amerika nyaci maki Kangjeng Nabi Muhammad demo di unggal negara teu dilingseuh ku negara ku pimpinan negara masing-masing dek kaluar ti Indonesia teu meunang
di berbagai negara dek demo teu bisa tinggal ngadoa ka Gusti Allah Kangjeng Nabi nu Gusti Allah abdi nu Gusti Allah nyeri mah nyeri bae tapi apa daya ieu Gusti abdi mah nyanggakeun ka Gusti dibere angin badai Amerika wah luar biasa parem kerugianna $590 triliun ji ulah dikira macam-macam kuari teu loba omong Muhammadan teu loba omong gua teu neko-neko lawan sia Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi lawan Gusti Allah aing mah dicaci maki ge ku sia ja tetep iman ka Kangjeng Nabi Muhammad caci ku sia maki ku sia aing mah moal roba iman ka Gusti Allah geus diserahkeun ka Gusti Allah unggal peuting nyanggakeun ka Gusti meureun lain orang Indonesia bae di Irak di Iran di berbagai negara Gusti janggakeun ka Gusti teu puguh teu karuh badai di Amerika ndeu kumaha deui lawan Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibad di batak sing hade ieu di Indonesia ge ieu kuari pemerintah ngalawan Al-Qur'anul Karim dele tungtung nu sarugi teu daek ngazakat cak Gusti Allah titipan aing siana nu aing hartana ge nu aing ngan ku aing keur coba sia dibere teu daek sia ngazakat awas sia cak Gusti Allah aing teh wa huwal qahiru fauqa moal kebal deui disetrukeun sia ku aing bener bae menyon nu menyon ka katuhu nu menyon ka kenca nu leumpangna ingkleug-ingkleugan janu sugih eta teh ku sebab teu daek zakat rasakeun sia Allah ma wa huwal qahiru fauqa ibadi wali Allah ma asal geus teu daya teu upaya geus ngadoa ajang bangsa jeung umat nyanggakeun ka Gusti jadeg ngalawan kumaha tuh deuk ngalawan kumaha aja bejana asal ngalawan rantai jeung teu puguh pamimpin mun puguh pamimpin mah siap sadajan di rantai ge pamimpin ieu teh anu endek arah jujur jeung adil doa bae ka Gusti ngadoana ngan teu meunang menta azab teu meunang ngadoana ya Allah ya Rabbi tunjukkeun pemimpin nagara abdi Gusti janu Gusti tunjukkeun gubernur tunjukkeun bupati tunjukkeun camat tunjukkeun Gusti lurah nu mantak aya bae ta lurah teh anu kamari bangkawarah per poe ieu jadi bener loba eta mah tang Gusti Allah dibulak-balik peuting nang Gusti Allah beurang nang Gusti Allah hujan nang Gusti Allah panas nang Gusti Allah urang hirup nang Gusti Allah isu pageto paeh nang Gusti Allah aya di luar naon kitu ngaranna kakawasaan jeung iradat Gusti Allah moal aya wa huwal qahiru fauqa ibadi lawan Gusti Allah mentak lamun geus diasupkeun ayat ieu ka jero boga naon atuh urang kasep dijadikeun kabanggan goblok cak Gusti Allah sia dibere kasep lain pake sujud ka aing dipake bobogohan jeung Gerang Karawang boloon sia dibopengkeun sia ku aing sia bobeng wa huwal qahiru fauqa ibadi dibere geulis lain pake sujud ka Gusti Allah endahan pake di layar kaca di layar perak layar emas boloon ta budak deleukeun ku aing sia moal kebal deui keriput ngedadak wa huwal qahiru fauqa ibadi lawan Gusti Allah ya Rabbi contoh nu sugih jadi susah lain setik nu gagah jadi lemah lain setik nang saha nang Gusti Allah nu turun tina jabatanana langsung nang Gusti Allah kitu keneh nu susah jadi sugih nu lemah jadi kuat anu rakyat jadi pejabat ngabuadeg ku ari mah nang Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi itu daya teu upaya urang mah aya nang ngayakeun Gusti Allah hiji perkara nu aya di luar pengadaan Gusti Allah nang Gusti Allah moal aya hiji perkara lain nang ngeukeun Gusti Allah moal aya atuh berarti aya jeung eueuh nang Gusti Allah hirup jeung paeh nang Gusti Allah ieu lawan ta wa huwal qahiru fauqa ibadi asupkeun ka jero hate urang pelakeun tanamkeun Gusti atuh abdi mah teu aya nanaonan mata nu ku abdi dinikmati nu Gusti waya dicokot mah dicokot bae engke bahkan rabun-rabun
celi pakai ngadengkeun segala kanikmatan suara-suara nu Gusti supaya toma ditorekeun ku Gusti naon. Contoh tatangga abdi geus teu neuleug geus teu ngadenge. Dicabut ku Gusti meureun isu page toma abdi Gusti. Nu Gusti seserahan urang ka Gusti nyerahkeun sadaya-daya. Irung bisa pakai hirup udara nage nu Gusti anu ku urang dihisep kajero keluar oksigen alam ti Gusti sing hade teh ketika ku urang dihirup aya dirinya teh nur ilahi jadi makrifat ketika kurang dihirup kadinya aya tetapi panyakiteun jadi darah tinggi hirup kurang jadi virus dan lain sebagainya itu ya orang menang Gusti wa huwal qahhiru fauqa ibadi sing hade dihalangan ku dokter make masker teu meunang aya penyakit asup nu pangheulana kena penyakit nu make masker jieu tuh geus ku kitu bae tuh ti Gusti Allah sakadar suruat sarehat mah yehe horeganan lamun geus cak Gusti kitu bae geus teu bisa ngan memeh datang ka hakikat eta urang dikudukeun bersyariat tetep kudu bersyariat adimis shalat ala al-habib Muhammadin أدم الصلاة على الحبيب محمد فقبولها حتما بغير تردد أعمالنا بين القبول وردها أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على الحبيب محمد يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا الأمير نهي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول منا
أهوال مقتحمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا الأمير نهي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم